komo urang nyaritakeun Abuya Cidahu Masya Allah kula bae ge ngaji kadinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin aju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jas sunnah nyaho dina fikih teh jas sunnah cara makena jelas santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirnya dek nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh Masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dia make cincin kabeh di dia ka dia make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan we nyurah kakula deui terus kai ieu guru Buya kai lah nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya mah kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun gimana cerita lain keur agul cerita katebak nebak ku Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca waqiah beuki kolot jadi beuki poho salamnya pun teu katalar si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang ka ditu disurah ku Buya bener di mobil majaknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca Yasin tabarok waqiah jata mah ai berarti kan nyaho